Ya Allah, ieu teh budak teh wayah kieu na ngablu we, ieu teh meni can datang-datang aduh. Nah ka mana atuh wa? Nya eta eueuh. Hei, ai maneh tos di mana atuh? Geus ulin, Mak. Biasa. Ngan ulin we, maneh mah kalakuan teh tuh, kebon kored. Ulin we mata kesel sia mah. Ieu ngored pan ieu teh seberang selokor atuh merang, Mak. Yang nyaho rek berang rek mah ngored saya itu ngored. Yang nyaho aing mah. Ngored banyak kieu teh. Nah, atuh kan ulin kalakuan teh. Geus beurang ieu teh. Peduli teuing berang oge. Cek sang jengkal cek 2 jengkal. Ku aing cokot kored heula ah ka dapur. Bang. Ini temen kuku, hayu kudu ngored bae kieu panas aing teh. Sabaleun pisan. Ngan ngored we di kita teh. Hayo ngored aing. Aing mah da ngored teh sararangkeun. Aing mah euy. Sageunangeun tiis ieu teh. Gua leer di dieu lah. Itu budak teh asak getol-getol teh kita tadi kan di anteran karunya aingnya. Mana nya? Hah? Teu geuning kalah ka molor dina catang. Bang. Ai sia kana gogoler ya. Ruas we kalau teh. Nah, rewas aing cuman aing teh ngadadakul we ngored ai sia teh geuning molor. Kita karek dieu atuh mah. Bohong segitunya brek tadi. Namana urut, namana tapak. Nah, ieu teh ngored nah. Langsung eueuh aing mah. Isukan we atuh ngored mah. Berarti teh tadi sia. Tagoning di bangga goler jabah coplok arek ngored kumaha atuh? Ieu mah eueuh kahidangnya. Kayak omean atuh coba gerak. Ieu teh 50 kali coplokna jadi hoream boleh ngored teh. Kah molor bawa mah diarep-arep ku aing mun rek disadiakeun ceung teh kejo. Heuh urang teh lapar aya busang molor kitu mah najis teu tengah gubuk dah. Cenah kanyahoan keur molor kitu mana meni bade teuing banget teuing jadi kolotenya ieu teh. Coba pacul cungaeuk, parang cungaeuk jadi teu digunakeun ieu teh. Heran. Isukan tenang dibereskeun ieu mah isukan we bohong kamari geuningan teu dibayar wae mah. Atuh piraku kudu hayo we dibayar sia teh nya kejona nya kudu duit cung cerengnya. Asa kabalegan teuing teuing aing bodoh teuing atuh ja teuing mah dong ngenong di sawung asa bodoh teuing ku aing bawa sekalian sareng ogekeun antep aing mah meuni jelema gagag payung teh kadua panasku aing mah boro mah meuni dipuji-puji dasar lieur payung teh mantau aing mah bodoh teuing atuh dasar budak naon untuk ku aing dibubuk meureun songoy di ditu paling gak aya nu ngagubuk meureun parang jeung pacul teuing lah lieur aing budak kitu teh aing mah bodoh malor we pagawean teh aing mah